Abah pulang-pulang gitu. Itu mudik gitu. Bah, kenapa bah? Baraya teh beneran data. Sampurah heeh bah. Sarua sareng. Cager abah cager. Alhamdulillah. Sampurahnya urang sok Abah teh banyak. aya nu rada tengareunah ieu teh. Biasana sok mudik abah teh ka ditu. Heeh, nyebut rada tengareunah teh ieu. Nah teu boga duit. Ieu. Abah teh di tadi ge ngarep-ngarep syukur datang mah. Abah teh boga kahayang anu anger jeung bisa maju. Cik teu boga duit teh kumaha usaha. Apaan boga kebon kopi di ditu? Tah, tadi kata bisa nyaho. Heutak naon? Ku didinya duitkeun, abah kan jadi boga duit. Butuh duit. Heeh. Lan teu malah kebon kopina. Geram-geram. Ayo teh. Bayar lubuh di dinya. Kana bah. Nah, iya. Heeh alus euy. Tah. Heeh nya. Tah, rek wahana ya sarua ieu sarua. Hejo keneh nih. Heeh, apa sakedeug deh ge asak beureum sakedeug deh. Akhir jual sabaraha? Buka hayang mah gede lah, da. Tapi heueuh waktu kararieu asa arah-arah aneh rada hese je. Ya bae 100.000 ge bae lah ieu. Abah mahal-mahal tuh. Ieu atuh benar naga ayeuna mah liburan boron aka bula-buli. Mun jeung ieu lila keneh ieu. abah tadi mah hayang meuli kolor. Atuh kembae we ai wanita sakitu mah. Pun bisa meureun di dinya ku putuh leuwih 20.000 lah. Lumayan tuh jangan bensin mah daripada nu meuli. Yo, ya. Keru ya sugan geunan. Pariklik benar naga teh teu bola-beli. Ya 20.000 lumayan tuh. Daripada teu payu. Ayeuna mah nyarenkeun barangna. Mudah-mudahan aya ningkat dulu ieu. Bingung kemana dengan barang, aya nu pesen teu boga barang. Kudu ka mana pipetaeun ya, sing sugan rek katonggo. Bara bingung ting. Ya, beneran aya banar. Kemana? Minal izin. Sami-sami. Sampurah ya. Urang sapeureuy, lain ngomong ieu mah da ngaran-ngaran banar mah bari bisnis, silaturahmi, sugan bara boga barang. Kebenerannya eta urang we bisnis. Jual meuli jeung si Abah karek jadi bener. Naon? Kopi. Ku kebeneran atuh. Butuh kopi lain. Heueuh neangan kopi ieu teh. Wah, neangan kopi ya teh. Heeh, kirimkeunun. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tempo buru. Mana? Gampang, kopi mah leubeut ya satangkal mah kurang ti 2 kilo. Sok wani sabaraha aya 30 tangkal mah. Da can katempo atuh. Ayo turun tempo. Ayo. Yuk. Lega kebun kopi mah. Yo kopi tempo tah. Nya. Sakieu leubeutna kopi alus, super. Rek dijual sabaraha? Bae 100 uban ka ua ieu. Ieu rek dilelang apa kumaha bagina? Kemplong we. Dikemplong. Entong 100 atuh. Nah, hari ua ieu kopi teh melak teh lila. Kopi alus kieu ari ua. Memang butuh wage. Kurangan atuh kurangan. Kebelah kurangan 10.000. Tah ieu pas 100. Enak 5.000 leuwih teuing berarti. Tah. Ai THR mah mere THR. Tah atuh THR aing mah. Nyangakeun kopi nanti artosna. Siap. Ku kebeneran kopi teh. Lalu buat wani. Loh. Aya jelema barang alay teh. Ieu teh duh. Naon? Ieu saha eta di dinya saha? Wanahona wae. Ari bapak saha? Yo nu boga kebon mah yo. Nu kagungan kebon. Abdi iya meser kopi timang jadi tos diborong ku abdi dikemplong. Tapi heuh Mang Yadi teh jual dewe kira-kira butuh mah kumaha. Maksudna mah pengen abah ngajual ke Mang Jadi gitu. Tapi nanya-nanya sabaraha dilepaskeun dia barang ke Mang Yadi? Ku Mang Jadi teh diicap ke abdi teh 150. Ieu teh abdi mah wantun dari kemplong lega. Aduh. Aing mah bogana. Tapi milik Mang Yadi. Aing mah juga 20.000 bah. Keun meuli uyah we mah. Karana di kampung cukup.